Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing rahmat ka urang sadaya dugi urang tiasa kempel di acara ieu. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru nu dipika hormat sareng rerencangan simkuring anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan meriahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang priyogi kauniga yen zaman baheula teh seueur pisan pengorbanan para perjuang jeung pembelaan kemerdekaan negara Indonesia. Manta ku kituna urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang carana nyaeta diajar jeung giat jeung ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusi kemerdekaan Indonesia. Contohna ngajauhkeun diri urang tina narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran, nu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalaksanakeun hal positif atau aya mangpaatna jeung diri urang. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku anu berguna, diajar sing bener di sakola jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang marenah dina hate anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.